Ujang, Nyai. Abah, Ngacapruk Ujang mah. Geningan iya leungeun Unang teu nanaon. Bohong Ujang mah ah. Padahal Unang tadi hitut. ha, kanyahoan, unang nu hitut. Hah? Unang nu hitut teh bah. Bae, da enggeus hitutna ge. Dasar barudak. Aya-aya wae kalakuan teh. Heurin. Jadi kotor ieu mah. Kudu mandi ieu mah. Sakalian lohor. Geus ti marana ieu teh barudak? Meuni karek norojol nepi ka wanci manceran. Tos amengan bah di kebon awi. Nya, asal tong marijah teuing we nya. Muhun bah. Bah, ari wanci manceran teh naon? Oh, wanci manceran atawa tangage teh salah sahiji istilah dina basa Sunda dina sapoe sapeuting dumasar kana kaayaan alam. Kira-kira jam 12 beurang atawa tengah poe. Ari jam 1 siang disebutna naon bah? Kira-kira jam 1 beurang disebutna wanci lingsir ngulon. Terus jam 2 ngaranna kalangkang satangtung. Jam 3 ngaranna wanci mengok. Ari jam 4 wanci tunggang gunung. Terang Ujang oge. Saterasna wanci sareupna. Jam 6 burit. Bener. Ngan aya keneh samemehna. Nyaeta wanci sariak layung sekitar jam 5 sore. Karek weh wanci sareupna. Nyaeta jam 6. Terus wanci harieum beungeut jam 7 peuting. Wanci sareureuh budak jam 8. Wanci tumuke jam 8. Wanci sareureuh kolot jam 10 peuting. Wanci indung peuting jam 11. Wanci tengah peuting jam 12 peuting. Oh, ari ti jam 1 wengi sareng saterasna aya namian teu bah? Aya keneh. Wanci tumorek jam 1. Wanci janari leutik jam 2 peuting. Wanci janari gede jam 3. Wanci kongkorongok hayam jam 4. Wanci balebat jam 5. Wanci carangcang tihang jam 6 isuk-isuk. Wanci meletek panon poe jam 7 isuk-isuk. Wanci ngaluluh taneuh jam 8. Wanci haneut moyan jam 8. Wanci rumangsang jam 10. Wanci pecat sawed jam 11 beurang. Tah kitu barudak. Ngaran-ngaran wanci basa Sunda.
dumasar kana kaayaan alam jeung aktivitas sapopoena. Geningan seueur nami-nami wanci teh nya bah. Heueuh. Ngan zaman kiwari mah wanci-wanci eta teh geus jarang dipake. Urang Sunda sorangan ge ayeuna mah loba nu teu apaleun. Tuh nang, apal teu? Henteu, Ari Udin apal kitu. Nya saruan teu. Nanya hungkul we atuh. Geus Abah rek kamu sholah heula. Sakalian rek mandi. Bah, Unang sareng Udin wengi ieu bade mondok cenah di Bumi Ujang. Nya hempek we atuh. Geus menta idin ka kolot maraneh Unang, Udin. Parantos, bah. Nya heuk atuh. Kera lohor heula ka ditu. Mangga, bah. Nih, Abah tadi bari ngaliwat ke kebon, terus ngalah buah sukun. Pasak ka ditu, yang barudak engke peuting. Mangga bah. Sok bah gerak tuang. Hayulah, sok barudak. Siap. Nah, ini enak ieu. Duh, nanya warang euy. Tapi ngona. Asa ngap we warang. Tapi hayang keneh. Nah euy di imah Ujang mah dahar teh bisa saseubeuna. Teu kawas di imah uing. Nah kumaha kitu nang? Nya, sagala diwates hayang itu ieu teh. Nya atuh da kudu ngagehan jang batur. Ulah hawak teuing atuh maneh teh. Nang, Din, urang nyieun titipian yuk. Titipian kumaha Ari Ujang? Tina kalangkang leungeun Ujang. Engke bisa nyieun sasatoan. Kela, urang pasangkeun heula kayana. Talian belah ditu nang. Tah heueuh kitu. Cing pageuh. Nya geus. Cing, teguh ieu naon? Kelinci. Bisaan Ujang meni mirip. Pan Ujang jagoan. Ari ieu naon? Naon eta teh? Oh, embe. Mbe. Hi, lucu. Ieu naon cing? Maung. Aum. Tah, ari ieu. Gogog. Gog. Jadi kelinci deui. Anu lainna deui atuh Jang. Tah? Tadi geus embe mah. Mau ge geus. Naon deui dangan sakieu bisana? Keur naraon ieu teh? Nuju titipian bah. Nya sok. Abah rek ngadongeng. Ke ku Ujang petakeun make kalangkang. Caritana nyaeta sakadang kelinci jeung sakadang embe. Kieu caritana teh. Zaman baheula di hiji leuweung
aya kelinci keur nyatuan bangun anu ponyo naker. Keur kitu torojol embe datang nempo aya kelinci keur nyatuan pok embe teh nyarita, kelinci maneh mah ari nyatu rampus ari awak leutik bae. Asa percuma dahar unggal poe oge ukur meakeun jukut bae cenah. Nah kudu kumaha ari awak kuring apan ieu lintuh, tembal kelinci. Dasar goreng milik bangsa maneh mah dikadarkeun boga awak teh ukur sagede kitu. Ye tempok kuring awak jangkung badag tanduk rangaek bangsa careuh ajag oray moal waranieun ngaganggu ka kuring mah. Coba ka maneh boro-boro maung anak ucing ge wanian nekuk cek embe mani adigung pisan. Ah ngahina teuing embe na teu sieun katulah maneh teh da goreng-goreng ge kuring teh tunggal di damelan Gusti sanajan bukti oge teu meunang nyeri kitu. Da awak kuring leutik teh lain kahayang sorangan geus guratna. Tong adigung embe sahanu nyaho hiji waktu mah maneh teh bakal butuh ku pitulung kuring. Tembal kelinci bari nyabar-nyabar maneh. Ah pitulung naon? Dek ge maneh nu butuh ku pitulung kuring. Mun aya ajag atawa careuh rek ngarekep maneh tangtu moal waranieun mun maneh babarengan jeung kuring mah da sieun diteunggar. Embe kalakah beuki sombong ngomongna teh. Ari keur kitu gaur sora maung ti kajauhan. Teraleng we kelinci teh lumpat asup kana liang nu teu jauh ti dinya. Oro kaya embe bingungeun kudu ka mana nya lumpat sabab maung geus deukeut teuing mun lumpat pasti kaberik. Rek milu nyumput kana liang kelinci moal asup da awakna gede teuing ya bararidu ku tanduk. Kelinci teh noong tina liangna mimitina mah hatena mu puas nempo embe nu tadi sakitu ngahinana teh ari ayeuna yang hareupan mara bahaya. Tapi dasar kelinci mah bager hade-hate nempo embe sakitu bingungeuna teh jadi ngarasa watir. Tereleng manehna teh kaluar deui tina liangna sarta pok ngomong ka embe, "Embe, nyumput kana gowok, gigireun liang kuring," cenah. "Ah, katewak meureun ku maung, da maung ge asup kana gowok segede kitu mah," cek embe. "Beungeutna mani geus pias bakating ku pohara sieuna. Moal, ke ku kuring dilimpudan ku taneuh, ngarah teu kacirieun ku maung. Sok buru-buru, bisi maung torojol manten," cek kelinci. Sanggeus embe merenah nyangkerok dina gowok, gancang kelinci kokoreh kana taneuh ngebul hareupeunana. Sewur taneuh ngebul teh nutupan gowok. Kelinci naker tanaga maneh pakupis ngorehan taneuh sabab sieun maung kaburu datang. Sanggeus beres, kelinci ti buburanjat asup deui kana liangna sabab maung geus deukeut pisan. Kelinci jeung embe caricing. Jarempeng ada dempes di tempatna masing-masing. Ari maung kalantang kulinting keneh. Neangan susuganan aya domba atawa peucang atawa naon wae nu bisa dihakan. Tapi geus sidik eueuh mah leos we ngaleos bari garam gerem jeung guar gaur. Kendok meureun pedah teu bebeunangan naon. Sanggeus sidik maung teh geus jauh. Krumuy embe kaluar tina panyumputanana. Maniku yumut terus gigibrig jeung gogodeg nurunkeun ke kebul nu narapal sakujur buluna. Duh nun teuing kelinci kuring kacida tumarimana kana kahadian maneh. Kumaha petana kuring mulang tarimana, cek embe bari kalamas kelemes semu era. Lah teu kudu mulang tarima sagala, da kawajiban papada makhluk kudu silih tulungan. Tembal kelinci bari soleh naker. Ngan pamenta kuring mah maneh tong sok resep ngahina ka batur, ulah keuna-keuna awak badag sarta gagah. Kanu leutik teh mani embung ngahargaan pisan, cek kelinci leuleuy. Heueuh hampura we. Rumasa kuring teh salah, geus dosa. Pek cirikeun ti ayeuna ka hareup mah kuring rek ngomean adat, moal daek hunahina. Malah dek nyaah kanu leutik teh, cek embe terus jeung hate. Teu jalir tina jangjina embe teh. Nya,
Ti harita mah adat sombongna teh leungit kanu leutiknya ah. Sosobatanana jeung kelenci beuki raket bae. Tah kitu dongeng sakadang kelinci jeung sakadang embe teh. Pesan moral anu bisa urang cokot dina dongeng ieu nyaeta urang ulah jadi jalma anu adigung. Kalakuan nu kitu teh teu meunang diturutan ku urang. Tamat teh nya. Hore, rame euy. Nya, rame euy. Jang, eta kurudung tetehnya. Muhun, namut sakedap. Ih Ujang mah, karek ge diseuseuh. Kotor atuh. Sok geura beresan Jang. Sarolat Isya heula. Hayu di musola bareng jeung Abah. Mangga, Bah. Bah, ari aerik irahanya bade ka dieu deui. Si Alo mah keur meujeuhna sibuk. Mun teu salah mah ayeuna teh keur KKN di luar kota. KKN di mana kitu, Bah? Ah, teuing di mana poho deui Abah teh. Pokona mah di seberang we.